Halo sadayana, urang ti kelompok genep bade menceritakeun hiji cariyos anu dijudulan Nini-nini Masakat jeung Deuleuh Kasaatan. Yuk urang dengerin podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Fazal Abis Santoso. Abdi akan menceritakan lanjutan cerita dari Nini-nini Malarat Jedug-jedug Gabus Kasaatan di babak katilu. Ari jalma anu imahna di tangkodan ku imah nini-nini teh banget ngajeuwaan ku sabab gandeng jeung bosan. Saunggal poe unggal peuting ngadengikeun omonganna eta nini-nini. Ngan kitu bae taya pisan resepna. Tuluy bae nyantak ka nini-nini teh pokona. Nini repeh aing gandeng. Ngan kitu bae eueuh deui kasab moal nya Allah teh sumping ka dieu sebar duit maneh jeung kitu bae mah anggur ngalah suluh ngalah daun kaleuweung meureun aya hasilna. Jeung deui lamun maneh henteu beunang dicarek geura undur bae imah maneh ulah ditangkodakeun ka imah aing. Panyatakanna eta nu boga imah ku nini-nini henteu digugu. Tong bae ngomong nguhuyuhkeun duit ka Allah anggur beuki tambah maksudna. Bareng geus nepi ka 5 poena anu boga imah teh beuki kacida geretekeunana henteu beunang dicarek sarta dititah undur henteu los. Ti dinya eta jalma tuluy nyokot karung goni beunang ngisian ku beuling datang ka pinu sarta dipeprekan supaya jajal ambih berat niatna rek dipake ngabobodo ka nini-nini teh. Sina ninyaan duit paparin Allah ragrag ti luhur jeung sugan nyurieun ditinggang tonggongna ku eta karung ampih kapok moal ngomong kitu-kitu deui. Kira-kira wanci sareupna ku eta jalma karung teh dibawa nae ka para. Tuluy diponcorkeun tina si pandak ditindihkeun kana handap mener kana tonggongna nini-nini teh kelengger tina bawaning nyeri. Ana geus inget nenjo aya karung ngadugdug kacida antoh heunteuna panyananana nya eta karung duit paparin ti Allah. Anu boga imah teh suka seuri nenjo kalakuan nini dugdeg semu banget atohna.